Hai gas. Mohon sakit. Kita juga ulang-ulang aja di pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tinggali pernikahan anu mata loba kieu tinggali. Kumaha nyeun angeunna tapi da niatna lain hayang hayang nyeun angeun ieu mah. Ya dibawa ke urang jamban yo. Jamban. Oh. Ya keur ngeplok kene eta Pak Ilham. Nah, jadi masyarakat ya nujuana lain maksud dari nyunkeun tuang atau hayang dituangkeun dileutkeun tapi ieu mah hayang partisipasi. Nah, dia payun aya Yogi, Erik. Eta teh lain hayang tuang sebenarnya mah da. Partisipasi ngadukung ka rerencangan sadayana nu ieu nu bade nikah atas nami Ujang Herdiana. Tuh tinggal di ujungna, ujung di kulon, ujungna eta di belakang tinggal di timur. Oh, tinggal ke belakang, sorot. Napengker. Nah, ampun, Gusti Nu Agung itu adana cuaca nuju sae. Jalan pemandangan indah, cuman jalana dacan saya menuju ke daerah Kaleuweung panginten. Perkampungan sami dari daerah itu. Tuh tinggal di ujungna. Itu teh bukan ujung anu, tuh tinggal guys. Edan ujungna. Lamun cek heureuna mah cenah mamahi sakanangeun ieu teh paradna teh da. Teu niat bade tuang ieu mah saukur ngadukung hoyong terang teh yang jang naon nya. Ah ngarannya hoe mere. Terang mah. Tah kitu mere. Oh. Jadi silaturahmi lah gitu tujuanna. Nah, perkampungan pokoknya mah indah ya ieu daerah nanya Parumasan gitu. Parumasan guys. Kagigir sorot kagigir guys tuh gigir tuh aduh pemandangan eta teh aya walungan di bawah nanti di bawah dihanap kami jalan ke pedesaan indah tuh asri dan nyaman sekali bangun rencangan anu teh acan subscribe mangga subscribe dia bakal aya nampilkeun video-video anu seputaran perkampungan seperti aya pernikahan pokoknya anu kara gitu lah di sawah di kebun pokoknya nama seputaran perkampungan dia di channel YouTuber Sangulat mangga subscribe like juga mangga biasa di share tapi nang laukeun ya ningali guys tuh ampun Gusti Nu Agung indah jalan tuh sanajan adi ti leuweung dibawa di ka nasional perkampungan lah gitu dicenang di ka dieu tapi jadi suatu keindahan diangat hiburan lah kurang mah nu kita tuh diangat piknik soalnya lamun urang ka melihat ka pantai harus ngaluangkeun waktu harus ngaluangkeun biaya anu lumayan lah ajang keur gaduh mah sok nah ieu sorot selamat datang di kampung Kade, Dusun Wangunsari, Desa Wangunsari, Kecamatan Banterkalong. Nah, Kecamatan Banterkalong masih kene sa Kecamatan sareng Simkuring. Bedana teh ieu mah ujung Wangunsari teh. Aktif teh? Aktif kene teh? Aktif. Nah, aktif kene, guys. Biar nung turun guys, tah di belakang. Nih. Nah, di belakang masih kena Berapa yang nanti jam 2 ke ujung kah? di YouTuber? Tuh tinggal di pemandangan ampun Gusti Nu Agung masih indah gitu. Ada yang udah subscribe mangga subscribe like oke oke mati Arem. nying turun udun nah lain katang lain pudunan ya guys tuh belokan pokoknya mah indah we seindah hati yang punya duit pokoknya mah jadi kalau bukan duit lah indah we itu pun Gusti Nu Agung jadi tadi udah di review di awal timurnya kan mati tadi masih sibuk mata jadi macet gini kan ya jadi orang lapor kata teh dia teh nganggo tripod teh nganggo gimbal tapi nganggo gimbal mah gampil cuman ya teh Yogi atau hen kasorot terus dari awal sampai akhir
guys, kita nepi lupa di mana. Mana mah? Lamun eureun berarti nepi. Oke. Mending kadek nepi ka dieu. Jauh kan gitu ya? Jauh kene cenah guys. Dia tarik di Bangun Sari. Iya gunung tinggali, pemandangan indah, seindah orang yang punya duit. Oh, di zoom guys, di zoom gunungnya. Ih, pegunungan indah, asri, sangat mempesona. Sarak rem mereka sada suling aja. Iki sarak rem sada suling. Nih jalan teh cagak, oh lurus guys. Kata malayunya tadi sama nanti. Video mesti matang teh. Tuh pemandangan, kita lihat pemandangan asli lagi anjir. Turun, oi guys, turun. Motornya nggak ada remnya kurang bagus, anjay. Ada ulah perbolongkon unggul tengah subscribe yo, subscribe. Kayaknya aktif tuh kamera masih aktif kan, kira itu sudah aktif kan, makanya saya ngomong-ngomong dari TP. Nah ada karbit di bawah. Mungkin macet guys, sorot ke belakang ada apa tuh sepertinya. Sorot ke belakang. Oh. Ya. Ada masalah? Barengan. Sok guys. Nah, iya masih kena macet ya dari Kumargi jalan alit, no, jadi ada pengunjung banyak, jadi ada akhirnya macet gitu, ya, maka jadi liren heula ke pinggir. Nah, ini jalan deui guys, maju deui tinggal di. Nah, geus mulai jalan, halo, subscribe. Nah, oh, palingan banyak pengunjung. Nah, masih kena macet ya, masih macet. Santai gede. Turun. Hah, parun? Turun. Nges nepinya? Nges. Nah, ternyata nges nepi, nah guys. Nges nepi mana geus areureun. Nah, matak eureun berarti nges nepi cenah. Nges eureun. Nah, pasukan bukan nama siap ya, para pemakan mangsa. Eta katong naon, Cep? Duit. Oh, duit cenah guys tuh, duit. Geus nyampe ya. Tah, Mas. Ieu panganten teh ya. Tah. Bang Danang geus siap melenteng mentereng. Aku rete dah sampai sabenuanya. Sabenua. Oh, sabenua cenah. Benua Afrika itu. Benua Afrika cenah guys. Benua Afrika ini batur. Gagah baik enggak upload ke kanal YouTube. Oh, iya mah. Ih, tinggal sayang eta mah. Tinggal indahnya yeuh. Balong tah. Balong teh kolam atau di sini teh nyaho kolam tah. Gunung.
butuh mempengdaek ya. Butuh videona. Sok triet ah. Mana wasit teh? Tuh pasukan eta tuh. Iya teh salah satu masyarakat teh ngadukung itu sadana tuh ngunduh nganter ya tuh. Lain tujuan hayang makan lah ieu dia mah. Ngadukung nganter pokona mah. Aku iPhone, nya aku iPhone sok. Bahkan kumarna. Video anin. Tuh kadi tuh cenah tuh eta nama. Ansip sih. Nah, treat. Ngaliak mah tah. Ah. Nil, monggo Nil. Pokoknya nama itu pasukan pendukung. Tak buaya cenah. Ya teh geus aya 274 jiwa tah. Itu katukangna tuh. Geus 400 aya maju teh 400 urang. Dihitung jeung katukang itu teh 1020 jelema teh tuh. 1020 kabehna. Nah. 1000 bet. Geus 1024 tah. Kabehna teh pasukan teh. Tah 1020 genep. Ya, Naon? libur saja kan teh. Heuh. Di jeruk. Heuh. Kita sayang video ya kalau dia gitu. Nah, gila nih pasukan apa? Mohon. Mat. Tapi kan dia Entos. Beras yang dicarikan. Sok dilebat kosong ini bagian. Bacur kumaha teh? Mas, naon? Terjadi aja. Ke calon mempelai istri di hadiran lagi ke podium. Kelan meriah. Ang video ngasupun kana radio. Nah, iya pagar betis ya. Pagar naon cek saja. Pagar bagus. Pagar bagus. Kurang. Pagar bagus. Video. Tongol itu tuh, ngajeng tongol. Dan Video ya kirim. Langsung kena galuh ya. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Puji kali syukur orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga ditetepkeun Kayak kata orang nanti tina hari gitu. Poek kamera tajang mah. Poek kok beungetan ningali. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, teu beuki ka urang sadaya. Tibayun ngahaturkeun nuhun ka pamirsa pengatur waktu jajab acara parantos masihan waktos kangge mandu acara akad pernikahan sadaya Ferdiana sareng Yudistiani. Alhamdulillah katinggal ku urang sadayana panganten parantos siap. Pada insyaallah sejak bakal ditikahkeun si Yudistiani ku aki benernya ku aki oge aki parantos siap sejak nyebarkeun kewajibanana sejak ngawalian kanu janten incuna pinuan sadayana mudah-mudahan dina waktu saya aya dina kalancaran amin ya Allah ya rabbal alamin. Saat acara-acara papadi kawitan ulah nyocokeun administrasi anu terus katampi kesimpuling kangge nami istri Yulistiani nya nih. Kan tepat tanggal lahirnya kaping 11 Juni 2002 Rama almarhum Bapak Dadan Ibu Alis atau Salis terus Herdiana tempat tanggal lahir oh iya Herdiana gitu ya tempat tanggal lahir kaping 5 Maret 80 Kampung Sangulat atas Rama almarhum Bapak Dulo Ibu almarhum Ibu Ido atas laras Alhamdulillah kangge pencocokan nami tempat tanggal lahir paratos tersebut paratos disanggakeun ka kantor urusan agama Kecamatan Bantar Kalong urang minca kana acara pokoknya kami ucap kabul ku pituna khusus ka calon panganten oge ka Bapak Wali mangga urang buka sesarengan ku ngaos kalimat syahadat istighfar mangga urang sareng a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahaladzim Salahnya kok cahaya video mana tadi? Goreng. Beda YouTuber. Bener. Tutup tiba map dulu main tengah cahaya. Belum ya? Kalau aki ayeuna mundut doa ti aki oge ridho ti aki karehna abdi sejabat Udah dijumur. Nah, gitu halus. di Jumarna abdi ditikah ku anjeunna kalayan mas kawin perhiasan emas 5 gram dibayar kontang Nyai ku arti ayeuna didoakeun mudah-mudahan hidup dina rumah tangga sin jantenkeun piwargi anu sakinah wa madah warahmah oge aki sejak ngawalian hidup nikahkeun hidup kanjang Herdiana mangawas paling ku perhiasan emas 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillah kaputing kusadayana terutami kesaksi mirehna akina sejadi kewajibanana sejak ngawalian sah encan ya Jangan latihan kan ya. latihan gas lah gas
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. tak betah mah. Ngap-ngapannya. Iya buram jadi nanti di zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sabila wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaysa minni. Tubna ilallahi min dhulmil ibad, tubna ilallahi min dhulmil ibad, tubna ilallahi min dhulmil ibad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Herdiana kaula nikahkeun incu tegas kaula Yulis Tiani binti Dadang ka anjeun mas kawina kumas dibayar kontan. Terima abdi nikah ke Yulistiani binti Dadang mas kawin aku emas 5 gram dibayar kontan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'il Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsara min jami'il khairati kayfa wa hawa wa kama alaqta baina Ibrahim wa Syara wa kama alaqta baina Yusuf wa Julaika wa kama alaqta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma barik lahuma bi umurihima wa bi asbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Senyum Jang. Senyum. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mayar mas kawin kami mengeribukan perjanjian mudah-mudahan manfaat masyarakat
Penyimpanan penuh. Nah, akhirnya dia lemari penuh. Hitungan 3 bebas ya, ya. Hitungan 3 acukan ke luhur, siap. Hitungan 3. Kela. Jajang riwo. Siap, hitungan 3-nya tahan. 1, 2, 3, acukan nak. Acukan. Oke, good. Dikit. Kami berjalan ke petugas Pagarayu. Gigit, etan lepaskan tangan, gigit ya, gigit. Nah, kieu ke tangannya di luhur, metal, siap. Siapnya hitungan 3-nya. Tahan, siap. Kela, masuk. Kela, siap, tahan hitungan 3. 1, kela. Cangkel, siap. Tahan 1, 2, 3, oh metal. Hitungan keempat, kecup. Ulang ya. Kongres ya. Sok atuh arek mata. Oh, di dana tengah bawah soalnya. Tengah bawah. Bangun di tangkir kita. Turun di bawah. Siap, oke, yuk, sip. Yuk, serong, di luhur nak, serong lurus. Nyerong. Serong kieu tah. Benar. Atuhan dibenerkan sih itu. Siap, yuk, tinggal ke dia, Tan. Pak, di payun di bawah, ame kacanak. Nah, sip geser salin. Siap. Sempit. Oke, jempolan ke. Siap. Siap, yo, hitungan 3-nya, Tan. Formal. Ulang ke jempol. 1, 2. Apa formal tuh? Nah, ini bebas yo. Hiji, dua, telu. Susah ya. Tuh, Jang, tenerak sana Jang. Tenerak kemana? pangiring deui nya. Sampai ajak foto keluarga. Lanjutkan doa istimewa Maha Suci. Mugi-mugi Bukan kacau ke negara ya. para kancah sadaya napengin hidayah pikeun si ngoreng kaluarga pada saya sampurna piwasana lamun Sasa ngomong. Sasa geru. Sasa ngomong. Ayeuna.